Workshop heula mah jeung kieu. Aya baraha kitu padagang di loba ieu mah nya. Oh loba ieu na dia delan. Loba-loba bisi kaasinan. Nah di kitu delan delan. Delan bisi kaasinan doang saeutik. Oh kitu. Nah, bisi kurang kasih tambahan deui. Di delan. Ieu sambal. Sambal. Ieu naon ieu? Air pindang sedikit aja. Oh biasana kieu. Ieu sambal. Sok nu loba ge los sama ari apa. Beuh ieu sambal. Ieu kan lamis ieu mama. Lamis, gorengan. Gorengan ieu bakwan ieu ta. Ini bubur sop Labuan. Labuan banyak teluk Labuan banyak. Bubur sop baso delan. Burdel ya, Mak. Loh. Rame tuh perawan loba di dia. Tuh, ABG lo lobana. Mamayu ini sebenarnya Mekarah. Beres kering. Ajar bubur del. Sambal mantep imanya. Oh, beres kering ya, Mak. Halo, aing. Menu tambahannya ya ini. Iya, naon ngaranna, Mak? Itu kikil. Kikil. Iya, aksesoris bubur sop. Iki telur puyuh, iki usus. Nah, ini saya enggak nih karena ribet harus dibuka-bukain. Iya, Nah, tapi penyedap. ini tadi yang saya